Sabrina Fadila, Waspa Kusmiati, Sri Selvi Sumalia, Sri Nurhayati, Halin Nur Fadila Silmi, Yani Lestari. Oray-orayan nyaeta kaulinan Sunda zaman baheula anu sok dipaenkeunana teh ku barudak lalaki atawa ku barudak awewe. Oray-orayan hartina teh nyaeta milampah kalakuan saperti oray anu tujuanana nyaeta keur ngeusi waktu barudak keur kosong atawa rineh. Dina ngalakukeunana oray-orayan teh dibarengan ku lagu Sunda anu disebut kakawihan. Ku zaman ayeuna kaulinan oray-orayan teu pati dilakukeun ku barudak awewe atawa lalaki. Tata cara kaulinan oray-orayan nyaeta kudu aya 2 kelompok atanapi 2 regu. Bentukeun barisan hiji kolom ku neundeun kadua leungeun dina tak-tak babaturan hareupeunana. Nalika maranehna lempang, maranehna sabari nyanyi kawi anu biasana ditembangkeun. Sirah nyoba newak buntutna, sedengkeun buntut eta sorangan geus nyusun strategi sahingga bakal katinggali siga oray-oray kusabab sirah sareng buntut siga anu silih udag. Akhir permainan nyaeta 2 regu ieu saling bedol-bedolan saha anu ngalewatan garis eta eleh.